có đi cà phê đó. Ở đấy nha. Tại thế? Kak, ada apa? Có đi cà phê. Ya. Itu manis. Tapi mana enak din? Ketawa ya. Itu lah. Yo, jajan royal euy jutawan lah. Mang Udin. Mang Udin. Samsudin. Matahari Agama Ya, di Pakom. Den, sayang Den. Luwihan. Salam, sayang, salam. Ya, Din ya. Salam. Mau jadi ya? Kamang Udin Samsudin. Non? Nanti. Non? Berapa Kak? Ayo permen awewe dasar Mang Samsudin permen awewe cenah ge. Permen. Gua. Ohnya. Tah kacaritakeun mah ieu di Garut nah aya kampung ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Oh, lupa kumaha tah ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Sok disebut SKJ tuh. Di nya teh aya budak ngarit katalana teh si Eman. Waktu keur ngarit aya nu ngageroan, Eman ka dieu. Si Eman ngaliuk ari bak teh palebah tangka cau. Aya jalma keur can lukul bari mamawa cau nangka. Eman yo ka dieu. Si Eman teh nyampurkeun wasalondo. Nyampurkeun enak narima cau. Langsung itu datang gablok. Gabrot begitu. Tuluy ngalongit. Itu lagi ngalongit. Si Eman aja dibengok gitu tah. Eta jurig tina takal cau. Eman ka dieu. Ngagablok langsung ngalongit si Eman bengok. Ya tadi Kampung Sarkanjut, Garut, SKJ. Nah, Mang Anan. Ayo nama Cep. Ya, cikan. Baru kan pengalaman teh lagi. Aya jurig. Nuju marajian cau pun pernah kumaha rasa teh. Iya. Sok kumaha. Ah, dina tonggon wes emang Herman tah. Kakat WC di Waduk Dharma. Heeh. Da aya naon ero. Tah aya deui kita mah kunti cenah. Heeh. Kemarajian sau tah. Astagfirullahaladzim. Kunci da marajian cau. Heeh. Cuman cau da sok ka juruk kitu. Mau sok atuh. Kumaha teh lagi eta teh di sadana. Salah teh cenah Eta nu au teh cauna tahan puntina. sauna Ya Allah, cauna di sana. heeh. Jerat cerita mah. Bila diri di sana. Dan jika dalam awe gitu lah. Jika orang kajuru. Heeh. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Heeh. Borojol cauna teh bijil. Bijil. Ya Allah ya Rabbi. Malam naon? Malam Selasa sana tah. Ya Allah ya Rabbi. Aya kunti nuju marajian cau Heeh. di Waduk Dharma. Ya. Aduh eta papandakan atunya. Heeh. Hari di Kampung Gebung Kanjut mah, hari Gebung Kanjut mah di Ciamis, amun Sarkanjut di Garut tah. Aya mobil nuju meluncur. Ari katinggalin aku supir teh. Aya budak alit gugulitikan di tengah jalan mentas, gulitik. Ori jabrod atuh mobil nabrak tangkal mahoni. Geh atuh. Ari teh aya ibu-ibu turun tina mobil bari ngadareg-deg. Kahampangan eta dina tengah jalan mayun ka sararea atuh ramai salesorian. Waduh, rame pokona mah. Ibu-ibu ngompol dina tengah jalan atuh bayangkeun mayun ka sararea. Atuh jalma pati barakata atuh di Kampung Gebung Kanjut di daerah Ciamis. Ari di Garut mah Sarkanjut, ari di Ciamis mah Gebung Kanjut. Foto keluarga kitu tah di Waduk Dharma, objek wisata Waduk Dharma di Desa Jagara, Kabupaten Kuningan. Cek karuhun mah Jagara bakal jadi Sagara, Jagara bakal jadi Nagara. Ayeuna memang kenyataan tempat wisata. Oh ya segala di Jagara teh ayeuna mah. Wah, rame pokona mah. Jagara jadi Sagara, Jagara jadi Nagara. Selamat jalan, selamat meluncur dari Waduk Dharma.